Teh itu ajaran semah dalam ieu teh. Ajaran di mana cicing urang di dieu. Bahasana kieu, hayang panggih jeung saha nu aya di dieu. Hiji we nu ngaran si Abdul Kalam, ari kalakuan urang patukang tongong jeung karakter Abdul Kalam moal kapanggih masih ngalaku mage. Kadang wargi samudayana atur pangapunten sanes mapatahan ngojai kamari. Kupedah paribasana urang abdi kami geus wau jeung nu ngaran Abdul Kalam. Tapi dina hal ieu mah sharing ngan bahasana kieu guru mapatahan mun silaing hayang wau jeung panggih jeung nu ngaran Abdul Kalam tah pake prinsip ieu. Salagi prinsip ieu teh dipake hampura nepi ka bulut-buluan ogenan sia mah rek wawuh jeung nu ngaran Abdul Kalam. Atuh naon nu dipamrih lah. Memang bahasana teh lamun teh mah hayang kan manusia terkadang ka anu kararieu teh disebut bahasana teh neangan karamatnya. Nah, nalika bahasa karamat di ala di teangan bahasana teh kudu kentel pujit. Bahasa kentel pujit naon ngaranna? Puasa. Memang puasa lain ngan saukur kentel pujit. Di subuh nepikeun ka magrib. Tapi ku ayana kentel pujit eta urang sing bisa nguasakeun dulur urang anu opat. Nalika urang hayang wawuh jeung nu ngaran Abdul Kalam, dulur urang nu opat ogenan kudu wawuh. Hiji, mana dulur nu opat? Hiji mata, dua ceuli, tilu bibir, opat irung. Mata. Nah, panon lahir nu dipake atau panon batin nu dipake? Namun orang jaroh kan kieu. Panon batin kan bahasana. Lain panon melotot mata, no? Bolotot mata. Lah gitu. Bolotot cuma. Tapi pakai sok panon batin gitu. Secara konsep lahir montong ayeuna ini ti imah hayang neangan karamat di dieu. Sementara ayeuna urang rek tapakur tadabur ka dieu ari memeh ari dina waktu ini ti imah ka dieu panon urang ningali bujur di perjalanan direret. Bajir gitu. Kumaha tuh dah. Ceuli urang cek kasarna ayeuna ngadenge heula fitnah ti batur. Bibir urang pok we. Oh, da si anu mah kitu. Ae. Irung urang ulah sok saambeuna. Bahasana teh kieu ulah lembah yuni hirup mah lah. Karep cek kasarna batur kitu rek kieu ogenan. Ieu mah ungkorek ini kapangjarahan silaturahmi bahasananya. Ari di perjalanan kaditu kadieu rek kumaha bisa wawuh jeung ngaran Abdul Kalam, rek kumaha bisa wawuh jeung kana bahasa jati dirina eta manusia. Dah gitu. Ieu teh bahasana teh sanuk-sanuk mun cekolot teh mah. Nalika orang rek ngawawuhan kok mau cek kasarna kakarak Abdul Kalam mungkul kok mau jeung sajana. Di dieu teh aya 18 karuhun. Kan mau disebutan ngan lamun sumping ka dieu ya. Gitu. Nalika eta mata, ceuli, bibir, irung ningali kagorengan batur jeung ngadenge kana kagorengan batur geus teu kudu diucapkeun deui.
cik atuh bahasana kieu sasemet ceuli maneh we bibir rosok miluan kadenge ari kadegange nama heup cep nyempil dina ceuli teh mentak cepil komo leuwih alus mah sup ti katuhu kaluar ti kenca kudu kawas irung cik ari irung pahili keur ngabedakeun antara bau jeung seungit mana nu caritaan ieu antara fitnah mana jeung anu alus da irung mah tara pahili tah di dieu makana dina kondisi bahasanya relekna waktu teu karasa umur nambahan hukum hakikatna hukum syariatna geuningan urang teh umur teh ngurangan jatah waktu hirup di alam dunia teh ngurangan teu boleh nanya ka diri nimbang ka awak geus boga naon tah eta geus boga naon pibekel naon pikeun urang yang hareup nalika urang yang hareupan lalampahan panjang nu bakal ka sorang engke di akhirat ngan ulah wae nyarita akhirat di alam kubur bae heula geus boga bakal naon da kabeh ogenan ayeuna nu araya di semah dalam ieu ngeceak Gusti balikeun deui abdi balikeun deui ka alam dunia samenit abdi rek digawe amal soleh makana ulah hariwang hirup jeung hirupna bagja jeung cilaka susah jeung senangna Allah baris marengan tina setiap langkah ngan sakali deui bila mana urang hayang wawuh jeung nu ngaran Abdul Kalam hiji papatah pun guru mun hayang wawuh jeung nu ngaran Abdul Kalam urang hirup kudu saperti susukan mun di dieu mah cikunten walungan apa walungan zaman baheula aya kali jaga dimisilkeun kali jaga nu naon susukan tah mun urang hayang wawuh jeung ngaran Abdul Kalam hiji hirup kudu saperti walungan dina masalah naon walungan teh nah urang kudu panjang modelkeun walungan gitu kudu saperti walungan teh dina nalika urang rek tulang tulung ka batur urang hayang nulungan batur kudu saperti walungan kumaha walungan cai ngalir mere mangpaat tanpa ngarep-ngarep balik deui ka itu tanpa balik deui ka girang yakin nah urang teh hirup teh kudu kawas walungan Waalaikumsalam. Mangga lingi. Alhamdulillah kesumbingan tamu. Alhamdulillah kesumbingan tici akar gitu tici akar gitu. Lejang. Tak mangga lah. Terus saya tahu, kena ya udah kumaha tuh, kali teh, sanes tuh, kena ya, besar tuh, kena ya. Iya, tadi kamu ngomong kuna, tuh ayah nak ada dia di sana, nanti, mau tamu, pada jalan roh gitu. oh nyakeun, dah kumaha tuh, iya sal, kurang lajang genelanya, iya bahasana teh keur nyepretan heula araya ya. Kembali deui. Kurang lanjut nya, Kang.
Urang hayang wawujeng nu ngaran Abdul Kalam usahakeun hirup urang kudu saperti walungan, susukan, cikunten, eta. Dina hal naon kudu sapertikeun walungan. Mun urang dipenta tulung ku batur, tah urang teh kudu saperti walungan. Walungan cai ngalir mere mangpaat tanpa eta cai nu geus ngalir teh hayang balik deui ka girang. Tah urang ge prinsip teh kitu. Bahasa nulungan kompleks. Nah hareku hartana, nah hareku ilmuna, nah hareku pangabisana, pek karep. Bebas ari bahasa nulungan batur. Ngan palebah urang geus dirasakeun kuno saja nulungan batur, tah urang teh ulah sok hayang ngarep-ngarep deui pamulang tarima tina naon anu geus dibikeun ka batur. Kakara bakal kapanggih ka Abdul Kalam. Da kalakuanna kitu baheula. Jadi intina muncik agama manaon? Ngagong, gorokan, la tubtilu sodakotikum bil maniwal ada. Eta geus siap can urang. Sok bakal kepanggih engke. Mas, minjem duit lah 100.000 jang naon, jang mau dibeas. Ngeus dibere, mun teu ditulungan ku aing baheula dibere injem 100.000, maneh teh geus kalaparan manten. Geus hamu tah. Konsep kitu mah kapanggih. Ya, mau dibasakeun terido. Dua, kalakuan Abdul Kalam teh dina hirupna teh sapertikeun panon poe. Dina naon panon poena? Dina hal kanyaah. Ari urang kitu teu kaos panon poe dina kanyaah ka batur. Rek kanu kumaha ogenan Abdul Kalam eueuh deui we iwati bahasana Neng Ujang Nyai. Komo kasana pun kasaluhureun komo kasasama ogenan. Itu kalakuan Abdul Kalam. Nalika urang bahasana geus teu silih hargaan jeung papadana hampura moal kapanggih teh nu ngaran Abdul Kalam. Masih ngadu belajar ogenan. Dua. Tilu. Nalika hayang wawuh jeung nu ngaran Abdul Kalam. Hiji Abdul Kalam mungkulnya ulah kan 18-an. Hiji oge geus riweuh. Hirup urang teh kudu saperti peuting. Dina hal nutupan kawiwirang batur. Di zaman ayeuna komo aya medsos. Urang hayang wawuh jeung ngaran Abdul Kalam, tapi urang patukang tongong jeung kalakuan Abdul Kalam bakal sebutnya bakal yang hareup no Abdul Kalam. Masing aduh 7 mulut ogenan maka panggih masing ngalaku mah. Pek we tong moal konsepna kudu kitu nantah kieu carana pek salagi masih kana can bisa kitu montong diharap hayang panggih jeung Abdul Kalam. Mumpung di tempat nawe di dieu ngamuk jeung aing sok ngamuk. Kaopat, nalika Abdul Kalam jumeneng keneh. Nah ieu bahasa sejarah atawa babad. Da sejarah mah kaula lah kami lain pelaku sejarah. Ngan tina prinsip
sembah dalam ngajadikeun kapanggihna Abdul Kalam. Oh prinsip teh kieu Abdul Kalam. Nalika Abdul Kalam kapungkur masih kena jumeneng. Hirupna teh nalika aya piamakeun ku Abdul Kalam sapertikeun jelema paeh. Sanggup teu? Sanggup gitu? Di mana lamun aya piamakeun Abdul Kalam mah cicing. Sanggup teu gitu? Pek. Lain teu wani ngan di mana lamun sak bahasana di kolot baheula mah sacidung atuh sausap nyata. Ngarang-ngarang kolot baheula mah ku ngaringkangna ogenan alah geus wah. Komo lamun aya bahasa kaluar saucap. Tapi lain berarti cicingeun atawa paeheun. Nah gitu. Geus bisa urang gitu? Hayang wau jeung ngaran Abdul Kalam. Aing kuncen semua dalam ari kalakuan gitu patut gablog. 5. Ieu nu paling hese mah. Dina kasederhanaan hirup kudu kawas bumi, kudu kawas taneuh. Sanggup teu? Bingung kumaha cenah kawas taneuh. Tempatkeun diri urang teh sahandap-handapna daripada batur. Ari ayeuna keheulaan aing kudu dijejak ku batur mah. Mending kana dihinakeun ku batur daripada ayeuna diagung-agung di alam dunia, di akhirat dijongklok, dilalap. Mending kana urang tilalap ayeuna keun da Allah mah marek sulaya ieu. Jadi intina dina kasederhanaan hirup urang tempatkeun diri di sahandap-handapna daripada batur. Terus batur luhurkeun daripada urang. Sok. Da eta Abdul Kalam teh kitu da baheula teh cek guru. Ngan moal pati-pati bahasana guru merek papagon hirup kitu mun seug teh mah henteu ti lain ti guruna. Terus genep cukup lah. Dina ngahargaan batur kudu saperti laut. Apa laut? Dina hartian kieu atuh. Nalika urang narima pandangan nu beda ti batur, tarima dengan hati lapang dada. Nan tetep urang kudu nyekel pageuh kana kaya kina. Dalam mengarah ke nafsu maka mari ge nafsu. Ngan sing inget nafsu digugulungku setan, terus hate diberi dibarengan kunungaran hidayah ti Allah. Rek naon anu di bawa ku urang, nafsu atau hidayah Allah? Teh tah nalika genep lah cukup lah hayang nyahokeun Abdul Kalam. Bakal kapanggih naon anu disebut gapura bawa pancawa waluya, 5 gerbang kasampurnaan hirup. Cager, bener, bager, pinter, singer. Insya Allah bakal kapanggih. Cukup genep lah teu kudu loba-loba teuing. Ngan ieu nu genep digemblengkeun dina hiji kalimat nu ngaran sembah dalem. Hirup montong hayang disemah-semah, hirup montong hayang di alam. Prinsipna kadinya nu genep ieu teh
Itu watak manusia. Watak manusia nu ngajadikeun manusia cilaka ku polahna sorangan. Nalika orang geus menuju kana gapura Pancawaluya, kuat agamana, luhur ilmuna, jembar budayana, rancage gawena, cager awakna, insyaallah hayang naon? Hayang naon sih? Makana ti ayeuna yuk yakinkeun pikiran urang. Yakinkeun pikiran anjeun teh. Sabab pikiran nangtukeun ucapan. Ucapan nangtukeun perilaku. Perilaku jadi kebiasaan anjeun. Kebiasaan anjeun jadi karakter anjeun. Karakter anjeun nangtukeun nasib hirup anjeun sorangan. Jadi intina rek nyalakeun batur. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Melak tomat jadi cabe. Moal masih ngalaku mau. Intina yuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Komo lamun hayang apal di itu makam anu, di itu makam anu. Hiji konsepna ayeuna nu ditongah eta Abdul Kalam. Naon sababna make gerbang di ditu di ngaranna Abdul Kalam. Caritaan sia ngajadikeun cukang lantaran hirup salamet bagjana sareng. Kalam teh caritaan tadi. Jadi intina nu genep tadi mun teh mah kalakuan urang geus kitu insyaallah saha sajatina Abdul Kalam olehok bengong lamun geus kapanggih. Oh, ieu teh anu geuningan, ieu teh anu geuningan, ieu teh anu. Ayeuna geus ku kami masih kan disumput-sumput. Saha Abdul Kalam nu sabenerna? Hayang naon sih? Hayang naon? Naon nu ayeuna lamun teh mah disebutkeun eta? Keur naoneun baka wawuh jeung Abdul Kalam. Ari salagi hirup masih kena patukang tongong jeung nu ngaran Abdul Kalam. Hadratul Mukarram Mama Kiai Haji Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Al Irsyadiyah deukeut tadi dinya. Tadi mah puntasieun tadi dinya. Anjeunna kapungkur parantos sasangam kana janten putrana. Yen ieu teh kieu sia rek samuk moal. Tah eta. Hatur pangapunten kasadayana jamaah dina leresan ieu bilih bahasana kaluar tina tatakon. Keluar tina temah wadi bakat ku bakat bahasana, bakat ku bakat saperkawis memang seueur jalmi anu jiaroh tapi nu diteangan naon sementara kan jadi inung bapak nu ngaluarkeun urang nu ngalahirkeun urang seingat emot cenah ngan urang pernah teu silaturahmi ka makamna tah eta nah ari kana pangjarahan kanu kieu pat di jugjug kakolot sorangan masyaallah tah ieu bahasa Purwadaksi teh Purwa mimiti daksi wakasan nah atawa urang teh kaluar tina beulah batu pan kaluar tina nu kitu lain tina rahim inung narep teh ingat kanu jadi inung bapa anu geus ngalahirkeun urang anu geus ngadidik urang da lain ku Abdul Kalam urang dihirupkeun lain dibere petuah nah ayeuna Abdul Kalam nu diudag-udag ari kolot di Papoho memang bahasan Abdul Kalam urang mana urang mangku bumi jadi asli urang mangku bumi saha anjeunna hayang naon make hayang wawuh jeung Abdul Kalam ari kakolot sorangan ayeuna teu wawuh kolot heula wawuhan. Oh geuning kolot teh boga aki kieu boga kolot kieu. Jadi istilahna pada 7 paturunan. Sok heula wawuhan eta. Abdul Kalam di jarohan ari kolot urang di jauhan.
maka pangin masih ngalaku mau ge nan lamun geus urang wawuh kana bahasa 7 paturunan kakara ku aing sok disebutkeun hayang saha yang nepi ka mana ulang-ulang saur Abdul Kalam papai hiji-hiji 18 makamna di sok disebut karuhun di dieu man bila mana anu ngaganggu ieu di semah dalam aing bagianna dah itu hapunten kasadayana tutup rampung tuntas pangandika. Wal amit mundur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain birahmatillahi wa bi'aunihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.